Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Badar, perang Khandaq terdengar tapi tak acan kompak. Sekali dia yos. Semangat ini. Tak acan dulu. Moal nunutan, moal uwi. Nah, rek naon jadi dia tutup. Badai uwi badai. Itu gerak uwi. Siap, semangat siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdhalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaquna fawzan 'azima wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Al-ayah. Anu kusim kuring dipita hormat para sepuh anu sami rawuh, para alim ulama anu mulia, para guru anu luhur ku ilmu, para ustad anu ilmuna manfaat. Hilap oge ke Bapak RT kali Bapak RW anu kadangkala hese sare gara-gara BLT. Leres ya. Aya nu tacan kabagi laporan. Para ibu nuku Allah dipikarindu. Amin atuh. Itu marolo kieu nya. Para ibu nuku Allah dipikarindu. Para bapak nuku Allah dipikacinta. Mudah-mudahan orang sadaya ku Allah dikucur-kucurkeun nikmat sareng oge ku Allah dibuka dilapangkeun rezeki orang sadaya. Mudah-mudahan orang disehatkeun Bu, luhur handap mewah tengah sehat. Sadayana se atuh ayeuna anu nuju teu damang mudah-mudahan disehatkeun ku Allah. Sarupaning rematik naon deui? Asam aurat. Asam aurat. Nyeri beuteung, nyeri sirah, nyeri panon. Sadaya mudah-mudahan ku Allah disehatkeun. Amin. Oke, atuh lembur ieu mudah-mudahan ku Allah diberkahi teras. Para ulama, para alim ulama kantenan tadi anu marajeng di ieu majelis mudah-mudahan teras disehatkan, diistiqomahkan, diberkahi ku Allah Subhanahu wa taala. Atau khususan orang ngadoakeun ka para guru orang, para alim ulama, para kiai karena berkah mantena wasilah mantena ilmu ieu lungsur ka urang sadaya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim.
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu juga dosa metan sing lunas. Dosa metan sing lunas. Hoyong doana Bu supaya samatana enggal lunas. Hoyong doana apalkeun nya. Da tarik kanu kitu mah nya apalkeun nya. Siap. Allahumma inni maksakeun mayar hutang. Lamun teu dibayar moal kabayar. Eta oge, lamun suami mere duit. Jadi kudu dipaksa. Insya alhamdulillah. Apunten dia suanten rada serak-serak becek. Keliling puputeran. Iya abdi tos di dia kaditu deui kata deui kamari ti Riau Tembilahan Pekanbaru terus ka Sumedang Purwakarta Sumedang deui makana suanten rada serak-serak becek. Jadi alhamdulillah seueur uluman teh biasana seueur amal. Ya sok suulun wae ka ustaz teh. Emang aku mirip amplop. Da aku mah terus apa amplopna. Ulah tarik teuing atuh. Di situ diusian kumaha kita. Balik ti dieu modal deh. Lamun seueur amal urang teh seueur doa. Teh amplop jeung duit, wah atuh dari dia mah mata duitan, leres. Da memang urang teh peryogi doa. Makana duit wae. Awal-awal ge geus error. Naudzubillah min alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sareng selarasna ieu teh enjing ieu teh kedah ka Jakarta abdi teh. Alhamdulillah di dieu uleman nyempatkeun ka dieu. Alhamdulillah. Tapi dipikir dia darek naon ka Jakarta ge da eueuh nu ngundangna ge. Jadi ka dieu we puguh-puguh aya ibu-ibu nu gaeulis di dieu. Mawar berduri hungkul da di dieu. Di ditu mah garulis satu di payun teh. Tah ieu teh, ieu geus karawin ka can? Tah ieu namina kejora. Naon kejora teh? Kelompok jomblo riang gembira. Ieu kelompok jomblo riang gembira hungkul. Tuh, da ieu mah mawar. Mudah-mudahan sehat sadayana amin. Puji miwa syukur terhatur kadat Allah nu maha ghafur. Nikmatna anu selalu terkucur moal tiasa ku urang diukur. Makana bu urang kedah tasyakur tadabbur atas nikmat sebab di negeri batur mah salat digempur. Kamari ieu Turki. Uninga Turki Bu. Turunan kidul. Turki ku Allah digoncangkeun. Gedung nomor tingkat henteu hitungan jam, henteu hitungan menit, hitungan detik ku Allah digoncangkeun, dihancurkeun. Maka lamun Allah berkehendak ieu Indonesia bisa wae ku Allah dihancur. Tapi alhamdulillah seueur keneh para ulama, seueur keneh ibu-ibu nu hadir di majelis taklim, seueur keneh para jajaka wa naja anu resep keneh kana pangaosan, resep keneh sholawat alhamdulillah rabbil. Maka ku Allah dijaga ya, dijaga diriksa. Mudah-mudahan salawasna urang dijaga ku Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Masya resep pisan di dieu nya masyaallah ya karim. Bu, nikmati Allah seueur pisan leres teh. Nikmat mata, nikmat cepil, nikmat sampean, nikmat pandangan, nikmat ayana hati. Sebab lamun kurang dipikir-pikir kalau cemimin aya bios bari ngadeg bios. Jungkir balik bios. Oh, nana sirkus. Bios. Bari maot bios. Masih maot ya bios. Cemimin aya. Cemumun. Manok. Nah ya kabeh di kampung mah nya. Ibu Maisarah, Moisirah. Nah ya kabeh. Bapak Maman. Kade nami ulah sanami nami nami kudu tina Al-Qur'an. Hiji mangsa Bututi jeung Butati ngobrol. Cek Bututi ka Butati. Buta ka dia. Jadi buta. Walar ke Butati aya naon butut. Makana ulah disingkat sing nami kudu sa tina Al-Qur'an. Aya nu sumping ibu-ibu ustad nami putra abdi ge tina Al-Qur'an. Naon? Syaitonir rajim. Eta ngaran syaitonir rajim. Geus ngaco nya. Mudah-mudahan urang di dia ahli Quran sadaya. Atuh salawat miwa salam ka junjungan urang sadaya habibana wa nabiyana Muhammad.
habibana wa nabiyyana Muhammad rasul nu utami suri tauladan pemimpin nu bijaksana Kangjeng Nabi Muhammad dipika cintaku Allah dipika nyaah ku Allah dipika dedeh ku Allah maka orang sebagai umatna wajib mika cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Naon buktos cinta ka Rasul teh Bu? Teh kalau ngalamun ce alo ibu cinta ka Rasul. Naon buktos cintana ka Rasul teh Bu? Naon hiji sholawat hiji naon sholawat wios sholawat wios man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran sing sajalma anu bersolawat kepadaku sakali maka Allah bersolawatnya 10 kali. Maka saat can dilanjutkan ieu wios solawatan deui wios moal loyok moal semangat siap cius ini apa nyanyi. Nah ini mah zaman riweuh ceu Pak zaman riweuh budak ditanya Jang rukun Islam sabaraha naon jawabanna kamu nanya kamu bertanya-tanya kamu mau tahu rukun Islam ada berapa? Riweuh ayeuna mah jelema teh. Engke geus maot di akhirat ditanya ku malaikat, "Man rabbuka?" Kamu nanya. Ka malaikat kamu nanya. Langsung digeding teh, "Duh, ya Allah ya Karim." Rasa dari ayeuna maka urang kudu saeureun sholawat. Sadayana salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah doa salatullah salamullah Allah salatullah salamullah Alhamdulillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah doa tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli lillah bi ahlil badri ya Allah Allah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya bonus tapi ulah diiringi sebab sok barho lamun diiringi ku ieu teh ngarah jelas bonus punya ya lamun ngaji kudu jempe ulah bari nyoohap komo lamun barisar si digondol kalong sok sadayana doa lamun ngaji kudu ulah bari nyoohap popotohan mah kena naon komo lamun bari bisi digondol ku awe jadi kuawe tambahannya siapa yang cinta ngaji dicintai oleh Nabi siapa yang cinta Nabi dicintai Allahu Rabbi doa siapa yang cinta ngaji dicintai oleh Nabi siapa yang cinta Nabi dicintai bonus deh jadi tambahan istiqomah dalam ibadah agar engkau mendapat berkah awas jangan banyak gibah amalanmu bisa musnah doa istiqomah teruskan itu semua tanggung jawab teruskan tinggal sekali ke barho atau dah istiqomah dalam ibadah tinggal ya guys dia gaya anak istiqomah dalam ibadah
Tanggung jawab. Agar engkau mendapat karena berkat mah apal wae. Awas lanjutkan. Awas jangan banyak tuh dua istiqomah. Barho kieu nya euy. Naon barho teh? Babari poho can bubar geus poho. Mau manok di tukang. Nggak usah. Ngaji telepon kor. Jam 11 saya lohor. Allahu Masya cinta sama Rasul diantaranya orang memperbanyak sholat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Subhanalladzi asra. Lanjutkan. Nah jadi karena kul walau ahad tuh udah etan nu apal kul jeung palak pinas lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haula. Maha suci Allah anu memperjalankan sosok manusia. Saha anu diperjalankan ku Nabi Bu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mulia teh Nabi Muhammad, hebat teh Nabi Muhammad. Dibelah dadana, dibuka hatena, dicuci hatena ku Allah subhanahu. Maka orang kudu mikir cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab lahirna Nabi Muhammad jeung urang beda. Nabi Muhammad malahirna ge aya cahaya anu terang benderang di bumi. Laras teu ibu nuju ngalahirkeun caang atanapi medem. Da medem. Taingan barho istiqomah. Medem. Nabi orang sarerea Kangjeng Nabi anu mulia. Ramana Abdullah Ibn Siti dilararkeun di Makkah wong Senin taun gad wancap Siti Aminah misaur waktu babarna ninggal cahya menjadi karena tukang bubur tuh di bumi loba sayur. Errornya di awal error ya rumus lah bu hoyong terang rumus nuntut ilmu supaya nempel ilmuna hoyong terang tidak soalnya lamun apa rumusna ini kadituna jadi barho deui sebab ieu peristiwa Isra Mi'raj luar biasa. Siap rumusna A B C D naon aya nu terang naon hartosna henteu siapnya dihafalkeun nya rumus menuntut ilmu A B C D A na abuskeun B na C na D na nah nu di dieu pangtarikna
pos nu apal cecep di tukang mah colokun yang listrik colokun ulah waka Victor ulah waka naon Victor teh pikiran kotor ieu rumus menuntut ilmu wihande cing tarik semangat rumus menuntut ilmu A B C D A na abuskeun B na juga nukeul gitu cuy. Aku punya salah apa sama kamu? Bebes pun. C na ende na 17 tahun ke atas rumah baru datang ya. Baik ah. Neng, ulah waka Victor nengnya, cungar-cungir segala apal. Ana abuskeun, naon nu diabuskeun? Ilmu. Kana naon? Kana Bu, konon katanya otak dibagi dua. Hiji otak kanan, dua otak nu tengah we otak-otak. Tuh belian tukang otak-otak lain ditinggalikeun wae. Asupkeun ilmu kana otak kumaha carana nyaeta konsentra. Cing pananganna dikiekeun Bu, sadayana kiekeun pananganna kiekeun. Goyang-goyang terus. Ya, simpan dina gado. Ya orang. Manya gado di luhur atuh cik. Abi tebi kita asikan dia gado di luhur. Tali tah semua jadi. Gado di mana? Tuh apa le? Mau kieu bertadi kita. Batur mah geus dina kieu mama kieu we. Mohon gado. Gado di mana? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Nah, iya akibat tidak konsentrasi. Insya asupkeun ilmu kana ana abuskeun naon diabuskeun ilmu kana naon kana otak. 2 B na naon tadi bebeskeun naon dibebeskeun ilmu kana naon kana kana mata. Maka pamingaos kudu bari ditinggal bentak kita ulang itu lolor abus kieu cenah cekna cecebkeun atuh eta ilmu cecebkeun kana naon kana cep maka makna cepil teh nyecep terus nyempil. Nah dekna naon cek dekna kaos tadi atuh dedetkeun atuh eta ilmu naon nu didedetkeun ilmu kana naon kana hat ibu gaduh hati ente gaduh leres maka hati sangkut paut jeung jantung nalika hati tenang jantung pun menjadi innalillahi wa inna ilaihi kan gitu lamun keur grogi jantung berdetak kencang Bu ibu lamun pidato kapayun grogi kayak macam ada nih iya pan ganteng na ieu sana mina ya ya jomblo teh Bu tah calon menantu soleh amin ya robbal alamin udah nakolan wae teh tadi digaduh istri teh takolan wae terus istri teh cak naon tadi teh dudukun lanjut subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram diperjalankan ku Nabi sosok manusia luar biasa hebat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi anu mulia suri tauladan pemimpin nu bijaksana candika agung Rasul nyontokeun ka urang dina kisah Isra Mi'raj luar biasa hebat naon hikmahna satacan asup kana hikmah eta Isra Mi'raj perjalanan luar biasa panjang meskipun satu malam tapi panjang kunaon nanti luas akhirnya ieu mah Nabi naik ka luhur Mi'raj
Muntaha, tembus langit ketujuh. Di langit pertama Nabi bertemu Nabi Adam alaihis. Langit kedua Nabi bertemu Nabi Isa sareng Nabi Yahya. Langit katilu Nabi bertemu Nabi Musa, Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat bertemu sareng Nabi Idris alaihissalam. 5 bertemu sareng Nabi Harun alaihissalam. 6 bertemu sareng Nabi Musa alaihissalam. 7 bertemu sareng Nabi Ibrahim alaihis. Tes langit kahiji papendak sareng Nabi sahaja. Nabi sahaja Adam. Langit kedua marolohok. Langit kedua Maman. Nah ya Maman tuh. Nabi Isa sareng Nabi ya. Langit katilu Yusuf alaihis. Langit keempat Nabi Idris. Pintar sih boy. Langit kelima Nabi Musa alaihissalam. Kalima Harun alaihis. Nah terjadi pintarna. Kagenap Musa alaihis. 7 cing kompak. Siap pengharap mah. Hanya siap kompak. Hiji langit pertama Nabi papendak sareng Nabi saha. Langit kedua, langit katilu, langit keempat Idris. 5 Nabi Harun. 6 langit ke-7 naik ke Sidratul Muntaha. Saat Sidratul Muntaha Nabi ayat di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur teh sejajar sareng Ka'bah di bumi. Baitul Ma'mur Ka'bahna di langit. Setiap hari 70.000 malaikat lebat dirinya. Nabi salat dirinya. Maka Nabi melewati tiga alam. Alam nasyud, alam malakut, alam lahut. Alamna manusia, alamna malaikat, alamna ilahi. Allahu masya Allah. Maka orang ngambil hikmah. Naon hikmah tina peristiwa Isra wal Mi'raj? Hiji, yep, di dia feedbacknya teh sadikirangan. Rada ngencreng teuing ka hidup. Hiji, nah, hiji hikmahna nyaeta bahwa Isra wal Mi'raj ngajarkeun supaya orang jadi jalmi anu bertak. Ya, deui belah dia. Hiji kisah Isra Mi'raj ngajarkeun orang jadi pribadi anu bertakwa. Takwa teh naon ce? Takwa teh naon ce? Takwa secara sederhana al-ihtidar, hati-hati. Atau beh dituna ngalaksanakeun perintah Allah ngajauhi laranganna. Ece ka suami kudu hati-hati. Ibu ka suami, suami ka istri kudu hati-hati. Atau manggil suami dengan panggilan yang merdu mesra. Sabab Nabi manggil istrina oge mesra. Ya Khumaira, wahai perempuan yang cantik jelita. Ece sok dipanggil kitu tara. Tara da kokolo teu nungkul. Dibedak makna dibedak. Eueuh bedak tipung tadi tempelkeun. Tah bibirna beureuman 7 toko terapkeun dieu. Ku cengek atuh mun teu aya mah terapkeun beureum. Leres, kudu hati-hati. Manggil suami kudu hati-hati. Panggillah dengan panggilan yang mesra, yang merdu. Fafa. Siap bos, siap. Fafa. Kumaha cenah? Ieu mah lagi manggil teh manggil ngaran. Yanto ka dieu Yanto. Aya Mang Yanto. Oh, sorry to. Sopan nih. Panggil dengan panggilan yang mesra, yang merdu. Sebab apa? Sebab istri yang solehah ketika pulang ke rumah suami tumbuh kebahagiaan, ketenangan dalam hati suami. Da ieu mah kumaha untuk hayang dipuji tapi awak bau tarasi. Giliran dek ditangkep di kamar bau salap 88. Untung lain kan kalpanak oge. Gusti. Suami noelan istri, istri noelan HP. Leres. Da ayeuna mah zaman teh ternyata sok kana HP wa. Cing ditaruh sering buka HP atau buka Al-Qur'an. Belah dia sering buka HP atau Al-Qur'an. Qur'anan. Sering buka HP atau Al-Quran? HP. Ustaz, ulah waka suudon. Naon? Bisa jadi dina HP na aya Al-Qur'an. Oh, tapi rek baca Al-Quran aya WA teu jadi maca Al-Qur'ana. Bener teu?
makana murang kali hayana kudu sebisa mungkin dihindarkan tina HP. Subuh-subuh main HP, isuk-isuk muka berang-berang nyoo, sore oge main pentingna nyoo, zikirna dina, ngajina dina, maotna nyepeng. Mautnya HP. Amin ya robbal. Ikalah di amin ke. Mautnya HP gitu. Innalillahi kersana cenok mautnya HP. Ya cenok. Ulahnya nyepeng tas. Insya alhamdulillah. Kan enak nyepeng tasbih malaras. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kepret tadi hati orang kecil. Sebab kadang-kala orang seueur iri dengki suudan leres teh. Batur teu seuri dianggap sombong. Kempesan sia beteungna. Udah kan kitu. Makana kepretan hati ku zikrullah ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir ka Allah hati jadi tenang. Hikmah nu kahiji naon cenah tadi Isra Mi'raj teh ngajadikeun pribadi anu bertakwa. Masya tadi anu qori Al-Qur'an membaca lantunan ayat suci Al-Qur'an raoseun teh ceuk enakeun teh ceuk kadanguna tenang teh hate kan qori mah luar biasa tuh suantena raoseun mulih ka bumi manggil istrina ge kan benten dan dia sakedeg ayah sudah tidak kuat kok nage lego istri na qoriah diwalar ku istrina keheula sakedaf kau nasa asing safaq takori ari ojo mah manggil teh ngaran teh manehna ka dieu manehna Allahu akbar asal kitu tara panggil dengan panggilan yang merdu insya alhamdulillahirabbil alamin. Sebab yang keluar dari mulut kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Masya Allah. Takwa dimanapun berada, di rumah takwa, di sekolah, di pasar, di kamar, angker jalan, angker mikir, angkereuna kudu takwa kudu lagi anu kudu teu takwa 9 bulan ibu mengandung dan melahirkan kita ke dunia lahir ke dunia nangis kan budak teh nya ku saha digendong ku ibu nangis keneh tuh jadi kia budak mah tuh nah gitu Allah sakedik ngabahas tentang lahir ibu saha nu ngandung saha nu hamil kan ibu mah wahnan ala wahnin lamun berat ditimpa ku Allah berat geus aya berat budak dina jero beuteung ibu ditimpa deui lemah berat maka kudunya kanu jadi ibunya sayang pada ibu cinta pada ibu sebab naon sadaya lahir tina perut boh ibu boh suami lalaki mah henteu bu makana lamun ibu pas ya jeung suami angkat anu rok sia balik deui sia naon cenah balik deui ke tempat asal kantornya leres da lalaki mah tengah lahir kan istri lamun hamil maripuh rek bobo teh nya rek nang tarak siga gunung rek nang kuban siga kolecer rek nyangigir siga muning ripuh lah insya lanjut hati-hati cek di bumi anak ke orang tua harus hati-hati orang tua ke anak harus hati-hati ibu kadang-kala kesel kamu orang kali iya hikmah Isra Mi'raj kare lain salat unggul hikmah Isra Mi'raj tapi ayat takwa ayat hati-hati sebab dina peristiwa Isra wal Mi'raj bagaimana Nabi hati-hati luar biasa ngajaga akhlak ngajaga hatena ngajaga dirina supaya henteu
berlarut-larut dina kesedihan kan gitu. Hati-hati. Terus ibu pami murang kali nangis wae sok kesel teu. Murang kali ya budaknya nangis wae ti jam 7. Ti enjing-enjing terus nangis kesel teu. Kesel terus. Maka ina orang doakan murang kalina mudah-mudahan isukan mah ti jam 7 isuk-isuk nepi ka jam 7 sore cing seserian terus-terusan. Hayong gitu hayong. Nah, atuh kesel. Nyanyian ketika seorang anak nangis itu adalah nyanyian terindah. Insya bullshit cenah gitu. Tapi betul Bu, kedah sayang cinta kanu jadi nah budak teh aya singkatan naon singkatana? B U D A K. B na biayaan, U na urus, D na didik, A na ajar, K na keureut belah dituna kawinkeun. Jadi budak kalimah dimulai kecil oge tos biayaan. Makana gaduh putra ulah dipasihan nami anu aneh-aneh. Nami kedah tina Al-Qur'an. Terus teh. Cek dua ilmu anu tidak boleh ditinggalkan ku urang kali. Hiji bahasa Arab, dua Al-Qur'an. Terus terang Ariel tuh. Terang Ariel. Neng cek terang Ariel. Ariel terang saha? Ngesok nyanyi teh ya. Naon hartosna Ariel sih? Artina Ariel naon, Bu? Ariel tina bahasa Arab. Rola yarilu artina acai. Rola yarilu artina yarilu huwa yarilu dia acai. Lamun ku hamzah domirna diganti arilu berarti uing acai. Jadi mun ibu Ariel berarti abi keur acai. Maka nami ulah sanamina kudu tina Al-Qur'an bahasa aya nami aang pendek nami nama naon papanjangna a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun da panjangna geus Al-Baqarah we terapkeun. Ciri nu bertakwa naon? Yuqimunas shalah. Hiji ngadirikeun tapi angkat pandanganna. Simpan di pundak temenan anu katuhu. Tah, simpan di pundak temenan anu katuhu. Simpan di anu katuhu, tah kitu nya siap diikuti ya. Bu. Hei. Tepakan. Hei. Muslim itu kudu bertakwa, kudu semangat. Ulah loyo, ulah mende, kudu semangat. Tangan kiri anu kiri. Nah, pembalasan lebih kejam siapa? Tadi si Oce sudah nukeheul tapi. Sing tarik. Ya. Tuh, tinggal meninyan gitu, ini. Kunaon atuh teh boga hutang can dibayar. Ini sudah nukeheul gitu nepokan teh. Ulangi. Ya. Hari siap, lebih semangat, lebih bertakwa, salatna khusyuk. Insya alhamdulillah. Tarik. Yuqimunas shalah. Hiji ciri jamin nu bertakwa ternyata ngadirikeun salat. Abdi bade naros, Bu. Salatna sering khusyuk, sering teu khusyuk. Allahu akbar. Bibir masih ganyaan baca Al-Qur'an. Wailul likulli humazatil lumazah. Duh, Gusti isukan aya nu nagih ka imah. Ya jadi kitu artina. Alladzi jama'a malahu wa addadah. Gusti abdi nyeri hate suami bogoh deui ka maedah. Terus. Terus naon deui? Naon deui, Cak? Lanjutkan. Kodoho. Kadang ketika orang sholat pikiran ingat dunia, betul tidak? Ayat terlintas dunia ketika sholat. Qad aflahal mu'minun, bahagia orang nu beriman di mana sholat nahu. Maka aja sholat kudu khus. Tarik. Allahu akbar. Khusyuk. Gusti can mayar huda. Pemboyan can dicaitan. Ieu ceramah ieu nu dihareup teu paruguh ieu teh ceramah naon teu ngarti.
Tuh tinggali aya nu mikir kitu da tinggali. Nu mikir kitu tinggali kerudungna ge nyengsol. Ala itu dibenerkeun. Sing atuh ulah ditinggalikeun di dieu atuh nah atuh. Gitu kamu benci sama aku. Gusti baingan kampung naon gitu nya. Ulah. Seke mana? Seke bungur, seke teh naon? Sesekeleun. Jadi dia sesekeleun kabeh. Gitu. Mana alamatna itu? Dusun Pamentasan Kota Waringin, mana sesekeleun eueuh. Ku sesekeleun cenah. Nah tadi sesekeleun. Gitu. Kamu pada aku begitu. Allahu Akbar. Di mah Allah lumayan lempaknya. Garulis, Caranti, Karasep, ieu nu payun siga Lesti. Tapi itu mah Lesti Kejora, ieu mah Lesti Kejedot. Apunten ceu. Allah. Hiji kudu salatna kudu khusyuk. Qad aflahal mu'minun, bahagia orang yang beriman. Di mana salatna khusyuk? Ulah kawas kieu ceu salat teh. Salat subuh tararunduh, salat lohor masih di kantor, salat asar kalah ka pasar, salat maghrib nonton Sok yang nonton? Alhamdulillah, isukan persibnya. Salat isya na kasur busa, tahajud disalimbut, salat duha kalah balanja, kumaha rek asup surga. Lain emplak sawer. Emplak sawer. Tadi aya sawer aya nonton. Aing mah bae ah. Lempang balik oge ka Tasik teh dia. Beak modal. Terus si Ece, beda wes dado ge di luhur. Lieur di dieu mah sesekeleun kabeh. Heeh. Moal ka dieu deui. Kundung bae ah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka orang kudu siap dina salat, persiapan salat, diajarkan salat, miftahus salat at-tuhur, kuncina salat nyaeta suci, bersuci, wudu'na kudu hade, niatna kudu hade, sholli salatal dhuhri. Allahu Akbar. Eta lamun aya calon mertua kitu lekoh. Allah. Lamun eueuh mah. Allah Akbar. Allah. Punten. Allah mah si Ece. Mana tuh teh? Kaluhur. Kieu kaluhur. Sakitu. Kamu pada aku diriku dan dirimu diri. Cek, salatna khusus siap. Siap salatna khusus siap. Salatna khusus siap. Qad aflahal mu'minun, bahagia orang yang beriman. Di mana salatna khusus? Kan Ece teh hoyong bahagia laras. Maka doa yang sering dipanjatkan Nabi nyaeta doa kebahagiaan. Sok terang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Rabbana atina ya Allah, ya Rabbana pasikeun ka abdi sadaya fid dunya, di dunya anu sa motorna sae hoyong, mobilna sae hoyong, bumina sae hoyong, mantanna sae hoyong. Mantan sae nyeri hate aya. Mantan sae hoyong-hoyong. Allahu Akbar. Salat khusyuk sabab eta perkara utama di dina Islam, dina rukun Islam. Ma salakakum fi saqar? Nah anjeun aya di neraka saqar. Qalu lam naku minal musallin. Ya Rabb, abdi teh can janten jalmi ahli salat ya Allah. Laras teh. Maka mulai ti ayeuna yuk ajak suami, ajak putra ngalaksanakeun salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, tos adan gerak ke masjid, urang ge apal eta adan lain komat sia teh. Sok aya nu ngajawab gitu. Banjur, ban. Laras ieu mah magrib 3 jajar, isya 2 jajar, subuh 2an ngajajar. Gusti nu mah kiamat ya dunia.
Hiji salat nu utami ulah ditinggalkan ketika Isra Nabi Muhammad ningali ya Jibril itu saha kumaha wahai Rasul aya jalmi anu nenggar-nenggarkeun mastaka kana tembok meprekeun mastakana kumaha kitu naon eta naon Jibril eta teh nya eta ciri atanapi contoh siksaan kanggo jalmi anu berat ninggalkeun cek rek mana cek rek salat neng jalmi anu ning ngalaksanakeun berat dina ngalaksanakeun salat maka eta contona diprek-prek sirahna didagor-dagorkeun naudzubillahi min maka insyaallah di kampung sesekelun kampung seke bungur mudah-mudahan ieu jalmi sadayana ahli insya alhamdulillah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau maju gitu sih aja. Soal hiji hikmah Isra Mi'raj kudu jadi jalmi anu ciri nu bertakwa ka hiji kudu sol. Siap salat khusus siap. Dua, ciri jalmi nu bertakwa nyaeta kudu iman. Rukun iman aya sabriji hiji iman kepada dua tilu kitab naon kitab urang Al-Quran atos maca Al-Quran atos sering buka HP tawa Al-Quran cik lamun sering buka Al-Quran dites heula siap dites siap ibu-ibu cing kompak sabaraha juz eta Al-Quran nu geus hafal sabaraha juz nyalengir Ustaz abi mah hafal 2 juz naon juz samangka jeung juz Al-Qur'an kana da hareun wae seuceu mah sabaraha surat sabaraha surat 104 surat nu terakhir surat naon An-Nas wios dites wios cing ibu-ibu heula biasana ibu-ibu mah palinter bapak-bapak ya tebak surat naon nya bunya Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Surat naon cek? Anisa itu salah. Pokok nabi kun salah. Bapak-bapak cing siapa? Di masjid siapa? Nanti tadi kieu siapa? Siap? Ya tebak surat naon Pak? Qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas pintar. Ibu mah kitu hiji nol, hiji sakali deui, dua sakali. Cik naon kan sarua ayat Al-Qur'an. Cik Al-Ikhlas ayat Al-Qur'an sanes. Tadi nu abi dibaca ayat Al-Qur'an sanes. Sakali deui siapa sakali deui? Kali deui. Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin. Surat naon? Surat Al-Qur'an. Bapak Habib bukan. Bapak siapa? Siap ya. Yasin. Ini pintar. Kumaha atuh di dieu teh? Pondok naon tuh? Ibu hayang pondok. Engko cenah nu panjang. Bari heuras. Cau. Bu, ya atuh nu pondoknya. Toha. Tek gampang. Ulah pakai mie tapi di awalnya. Jadi mie. Alah, kelas sekedap. Ieu teh duit ketemu seberapa? 3. Punten abdi bade nyusu heula. Aduh abdi jengker atuh.
kada luar sah. Cuma seger kene. Allahu Akbar. Ini ulah kabita. Lanjut dua. Hiji perkara salat, dua iman, diantarana iman kana Al-Qur'an. Maka setiap hari orang kudu maca Al-Qur'an. Ayat opat tempat anu kurang kudu dibacakan. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Nawiru buyutakum bitilawatil Qur'an. Caangan imah anjeun sadaya ku maca Al-Qur'an. Imah nu mana? Hiji imah nu aya di alam rahim ibu eta teh imah. Urang aya dina beuteung ibu, bacakeun Al-Qur'an. Lain imah nyanyina teh naon? Begitu sulit dibaca. Tuh, udah hafal budak mah. Baca Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad, Yasin wal Qur'anil innaka. Tuh, bacakeun Al-Qur'an. Tenang. Imah nu kadua nu mana? Brol ka alam dunia, lahir di alam dunia. Imah anu dibangun ku batu, geusik, semen, besi, eta imah kudu dibacakeun Al-Qur'an. Maka di bumi Al-Qur'an oge kudu dibaca. Ulah jadi pajangan unggul. Kudu dibaca insya alhamdulillah. Tilu imah nu katilu nyaeta urang penghunina hate, maka urang ge kudu maca Al-Qur'an supaya hate urang ca. Opat imah nu kurang dibacakeun nyaeta imah masa depan urang sadaya kuburan insya alhamdulillah. Eta hikmah nu kahiji tentang takwa. Hikmah Isra Mi'raj nu kadua urang garadekeun da bisi kabul lohor pamitos adan mah parantos totos. Hikmah nu kadua tina Isra wal Mi'raj naon? Nyaeta al-hijrah. Hijrah. Hajiru berhijrahlah. Naon cenah ce? Naon ce hijrah teh hartosna? Hijrah hartosna pindah tempat di bumi ka ieu tempat ieu tos hijrah. Maka Nabi ngajarkeun hijrah di Mekah ka Madinah, di Mekah ka Palestina, di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Hijrah Nabi nyontokeun hijrah. Bahkan Nabi hijrah di Mekah. Nabi hijrah ke Taif. Di Taif sanes kenging pengikut, tapi Nabi malah difitnah, caci maki, dilempar batu. Masya Allah. Hijrah pindah tempat. Murang kalih di bumi dacan bisa baca Al-Qur'an, pindah ka ieu tempat, naos ka ieu tempat, jadi bisa baca Al-Qur'an. Budak wih ka bumi, kumaha saur budak? Abatata ja'akho dadaroza bototo algo fakokala mana wahaya. Ganti ku kasroh. Idi titi di dirizi di dirizi piti kili nini wihi nini. Beda ya ayah Lesti jadi ini. Ganti kumomah ubututu ju duduruzu enak udah susu deh ya. Ada perintah na susu heula punten bari nyumput nah itu ieu mah seger keneh suci gitu nu kadua hijrah. Wios ku abi dicontohkeun hijrah wios. Wios dicontohkeun hijrah wios. Gara-gara kadaluarsa jadi kabesekan. Ieu warnana naon, Ce? Warnana naon? Halo, perhatikan. Warnana cai awal mula asalna cai warnana naon? Herang. Putih mah tu kertas. Putih malah. Gus. Si kacau kali itu nah. Cai awalna bening, kemudian lewat kehidupan dicampur susu jadi berubah jadi bot, dicampur kopi berubah jadi, dicampur naon baik maka berubah warna. Kitu di manusia manusia lahir ke alam dunia teu bisa nana, teu mawa nana, teu apal nana. Tapi kemudian setelah lahir ningali mata nak ningali pi maksiat cepilna ngadangukeun anu masih
hatena ngarasakeun perkara anu maksi, maka jadi kiru. Mulutna berdosa, matana berdosa, cepilna berdosa. Kumaha carana supaya bersih? Hijrahkeun. Naon cenah? Naon tadi hijrah teh? Intiqalul makan, pindah tempat, pindah pola pikir. Iya ce bisa berubah jadi bening teh. Halo ce belah dia heula. Iya biasa berubah jadi bening teh. Kumaha carana supaya jadi bening? Pindahkeun ke mana? Kana beuteung itu salah. Pindahkeun ke mana ce? Halo, tiasa berubah jadi bening teh? Bisa. Carana Bu, hijrahkeun. Kumaha cara hijrah? Dibuka heula. Terus dibuka. Minum. Entos tadi minum wae. Kadaluarsa. Di dia aya gelas isina warnana kiruh, Bu. Si budak ieu teh can bisa ngaji, can bisa adan. Jadi ngaranna jidan. Kemudian eta budak pindah ka dieu, ngaos di dieu, maka jadi bisa ngaji, bisa ngaranna jidan. Tuh, maka lamun ieu dipindahkeun kana gelas, berubah jadi bening teh, Bu. Berubah jadi bening moal. Berubah jadi bening moal. Cius, ini apa? Mie goreng. Tiapnya tingali. Ku abdi bade dipindahkeun ka dieu nya. Jangan berkedip. Buka matanya kita. Molot. Pindahkeun. Siap? Atau dikum atau tingalinya siap, jangan tiru adegan ini, berbahaya. Siap. Cing, engkau tadi mau berubah, cenah. Dusta, kamu dusta padaku. Cenoh, kamu dusta. Lesti kejedot, kamu dusta. Ulangi. Obat paramek. Ia warnana bening cek. Kemudian dihijrahkan ke dia. Si Ujang can bisa ngaji, can bisa adan, can bisa sholat. Pindah ke dia, jadi bisa sholat. Tuh, tinggalnya. Empat atau sempurna. Hande. Nah, lamun tos bening kieu ceuk. Murang kalih can bisa adan awang, can bisa salat, pindah ka dieu jadi bisa wudu, bisa salat. Kira-kira jang diri sendiri atau jang orang lain oge? Lamun jang diri sendiri ngaranna pelit, kor, keket, mengken, mere gehes, encap jahe. Buntut kasir. Iya aya masih kene keruh, cek. Ningali batur masih kene kiruh, can bisa ngaji, can bisa adan. Orang geus bisa ngaji, geus bisa ad. Jadi ngaranna jid. Ayo jidan disebutannya. Aya jidan dia aya. Mana? Wah. Tingali. Ieu warnana naon? Bening. Hah? Pindahkeun ka dieu. Naon rubah ieu? Dakwahan. Ud'u ila sabili rabbik. Dakwah. Serulah. Ingatin suami kudu ingatin istri kudu ingatin suami. Sebab namina suami istri mah suka berbeda larasa. Suami hoyong rumah bumi teh warnana hideung, istri hoyong warna pink. Bingung tah suami, geus cek suami teh kieu ruang tamu warnana hitam, kamar warnana pink, kita jadi keluarga Blackpink. Da kitu riweuh ayeuna mah. Ayo beda pasya wae ah. Tingali nya. Ti dia ajak ieu rubah deui. Dakwah. Siap didawahan siap? Siap. Ya. Tingali. Ya, tuh lawa kaseuring. Siap.
ulah waka rewas kalakala rewas. Siap. Siapnya tuh. Sawer lain emprakan tadi kan. Udah emprakan tadi lain japati urang. Mau japati. Lamun tos bening kieu tutup. Kunaon tutupna? Ngaranna istiqomah. Naon ngaranna? Naon istiqomah teh ajeungan? Istiqomah teh nyaeta ad-dawamul amal. Amal perbuatan anu dilakukan terus menerus. Khairul a'mal adwamuha aw dawamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal teh anu dilakukan terus menerus walaupun saeutik. Ibu sedekah. Kalah aduh kasolok kitu. Aduh jeung aya naon ieu laleur euy. Paingan kadaluarsa ieu mah. Bau. Ditutup ku istiqomah khairun min alfi karamah. Cek ulama istiqomah teh lebih baik daripada 1000 karamah. Betul tak? Naosna kudu istiqom, sedekahna kudu istiqom, wiridna istiqom, sholawatana istiqomah insya alhamdulillah. Sebab naon urang yakin ka Allah anu mencukupi. Bahasa Arabna cukup teh yakfi, kafa yakfi. Maka ya istilah Allahul siap. Allahul kafi rabbuna kafi lil kafi kafanan wa ni'mal kafi. Allahul kafi rabbuna kafi qasadanal kafi wa jadanal kafi lil kafi kafanan kafi alhamdulillah. Ulah panjang teuing waktu hamsbean. Jadi orang nu kadua kudu hijrah. Ulah diam baik. Leres teh. Tilu. Urang gurudugeun we nya. Tilu naon atuh hikmah tina Isra wal Mi'raj? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berakhlak mulia cek. Halo, nu katilu hikmah Isra Mi'raj teh berakhlak mulia. Akhlak mulia ka sapapada jalma ayeuna seueur Bu. Pesantren tahfidz seueur, tapi nu ngabina akhlak ieu sakedik. Maka murang kali jurungkeun ka pesantren, murang kali cina ngaji, cina sekolah agama, murang kali cina diajar Al-Qur'an. Betul tidak? Lamun murang kali budak urang katinggalan cina Al-Qur'an, moal maju. Sabab ayeuna zaman orang penuh dengan luar biasa kekacauan. Punten. Abdi terjun langsung menterapi, sabab abdi oge terapis. Menterapi seueur cek punten anu kaserang virus LGBT. Naon LGBT teh? Lalab, bala-bala, gehu, toge. LGBT suka sesama. Punten ayeuna toseur Indonesia darurat LGBT. Suatu saat datang ke rumah Bu. Suara naon? Suara bangke. Suara baham. Anggeus ah sayeureun. Datang ke bumi, Ustad, kunaon? Abi hayang diterapi naon? Kieu Ustad, abi tos lami, kunaon? Resep ke sesama jenis. Ti usia sabaraha? Ti usia 10 tahun Ustad. Oh. SD atuh nya Ustad. Nah kunaon? Kieu cenah Ustad, baheula abi sering ditinggalkeun ku orang tua, punten. Ditinggalkeun ku orang tua, kemudian anjeunna milari perhatian teman-teman, bergabung sareng teman-temanna, punten. Etakna dicopot. Naon ceuk? Etana teh naon? Hah? Aya we lato-lato.
Ingat lah. Gaduh lato-lato ah. Ngan teu disada. Ieu mah disada, ieu mah beb. Gusti mah kumaha wansunnya. Lato-lato. Tuh, tinggal lato-lato. Terus kumaha? Abi jadi resep, abi jadi kaenakan. Terus SMP mulai suka. Terus SMA mulai nyenak bedak ke sekolah. Gitu. Kuliah abdi semakin kacau. Abdi tidak mau sholat bareng sajajar sareng pameget. Nah, sabab lamun sajajar yang pameget, hati abdi dug cer. Dug cer dug cer. Dung. Gitu cenah. Terus kumaha anjeun? Tos keluar kuliah abdi nikah. Nikah jeung saha? Jeung istri, beda jenis kelamin. Oh gitu. Terus kumaha? Bu, punten. Malemna berhubungan jeung istrina, siangna milari kabogohna. Pameget deui. Saeureun gitu. Pamili ditu mah aya keneh duka di dieu mah. Beureun sami kitu nya. Mudah-mudahan terlindung ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doakeun murang kali supaya akhlakna sok insya alhamdulillah. Tak itu Bu, makanya perkara akhlak kudu benar-benar dijaga, didiksa. Kudu benar-benar ku orang akhlak ieu teh dididik murang kali. Leres. Nah, abdi bari masihan hadiah. Siap hadiah? Aya noyong hadiah ya? Halo. Aya noyong hadiah siap? Kalau mau tiasa angkat tangan ya. Siapnya? Nah, sesi terakhir hadiah. Pertanyaan, pertinyi. Di Al-Qur'an ayat surat anu paling panjang. Surat Al-Baqarah. Encan geus ngaco mula. Surat Al-Baqarah. Dina Al-Baqarah aya hiji ayat anu terpanjang. Satu halaman. Ayat sabaraha? Aya. Ayat sabaraha? Bu, ceuk nu balik ditu. Dina Al-Baqarah aya ayat anu paling panjang. Satu halaman. Panjang pisan. Ayat. Hah? Terakhir mah tuh pondok itu. Ayat sabaraha? Kelukna sebelum terakhir. Ayat sabaraha? Ayat sabaraha? 223 salah. Di dieu sabaraha? Ayat terang teh? Henteu kalau 282 sok tingali geura. 282. Wih, tadi cenah mikir kadinya heuh bari ningali HP teh. Hatnya hoan. Ulah bawa tuh laki itu. Ngali HP. Nah, ganti. Ibu osok maca Yasin. Yasin surat kasabriji. Angkat tangan. Maju neng, maju. Oh, ayo, maju. Siap, ya, silakan. Maju. Tuh, iya mawar bodas. Ini mawar berduri. Maju, ya. Maju. Saya maju dulu. Ngali-ngalinya tadi itu. Mumpun. Jomblo kan. Sana mina nih. Yuri. Aku Lesti sana. Tuh, ini dak si Ece. Sanes Lesti, sanes. Saha? Yuri. Yuk. Domari ambak atuh. Yuk. Tadi surat Yasin surat ka? 36. Sok maca Yasin ya. Sok. Jempe. Iri bilang dong. Bilang bos. Nah, hadiahnya jangan dengarkan bisikan roh-roh halus. Baik antepkeun. Hadiahna dibere, hadiahna tisu. Tisu. Ada yang kaduhung cenah maju. Tapi ini Bu. Naon? Kaduhung cenah maju, tapi bukan sembarang tisu. Ya, bukan sembarang tisu. Siap, cepengan neng. Dos, tinggal. Emang edo kabita.
Makanya jawab, Mbak Edo. Menjodohin naon nggak usah. Ya, neneknya, mangga. Ya hadiahnya. Kemana? Tong gitu, di mana udah disumputin? Oh iya. Makanya, mangga. Ya, mangga. Ini bener. Dadah, nu biru. Dadah. Tong liberenya. Kira-kira terkemana? Iya, terima kasih. Cita-citanya apa? Itu era-era ada di celana tuh. Cita-citanya? Cita-cita. Ece. Eta mah Ece meureun paraji. Paraji. Kan hamilna ieu kumaha? Hamil 8 bulan. Cita-citanya? Terima kasih. Ngompol. Ya, tuh orang mana asli? Orang mana dia tuh? Murci. Naon Murci teh? Oh, Muara Ciwidey. Tepuk tangan dulu dong. Terus saya keren ke? Oke, alhamdulillahnya sok sing jari-jarinya solehah ya, berbakti pada orang tua. Apalkan Al-Qur'an ulah tiktokan wae. Koya raya, alhamdulillah. Kan tina 50.000 jadi tisu deui. Jadi imah jadi tisu deui. Geus sok mah. Wih mana sok wih kamu. Terakhir. Loba kene tuh, soal kene. Aya nu nuju hamil ya? Mana? Angkat tangan. Wah, cucu hamil, ompong gitu hamil. Iya nya, dia hamil. Sabar bulan? 2 bulan. Aya deui sa? Ngan saurang. Ulah loba teuing saurang. Sok maju ka bayan. Mana nu tadi? Nu tadi mana? Tuh, tinggal di tos rek beres tuh. Di kodean. Hamil sabar bulan, Cek? 2 bulan. Mudah-mudahan putra ayeuna tos berapa, Nambah hiji. 2 bulan. Ku abdi langsung dihadiahan. Anu amin sing jadi jalmi anu solehahnya. Alhamdulillah. Maka ibu tahun payun namun ibu hoyong hadiah haramil kabehanana. Hadiah haramil. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, begitu baik nuti abdi, terakhir sabar Bu. Hamil ya. Mulas meureun ieu mah. Ibu, sakitu nanti ada dugikeun, napunten kirang langkungna, mudah-mudahan ia bermanfaat kanggo sadayana. Leres. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salatan ala Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin kaum Allah, itu anu biasa didugikeun dina siang ieu, mudah-mudahan manfaat insya Allah. Punten nu kasun biar kalepatan ditutup kuna. Kira ka mana? Aduh,
Billahil hidayah wa taufiq war ridha wal inayah. Hapunten pangarsa ajengan kiai satempat bilih abi cumariosna teh hartos. Hapunten mudah-mudahan tiasa dicanak manfaatna, amin ya robbal alamin. Billahil hidayah wa taufiq war ridha wal inayah. Ria Irawan Elvi Sukaisih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.